Nah iyalah lamun urang kira-kira kurang bagus ulah didahar kurang ulah sok dibikin ke anak urang ngadahar hasil ti pemerintah kemudian jadi daging jadi getih jadilah cai mani kemudian dijimakeun ke pemajikan terus bundal jadi anak eta bezi udang pemerintah teh jadi anak kuari anakna hayang namaina hape turun nonton TV baik geus diulah-ulah ge ku kolotna iya tuh tadina cai manina hasil duit ti bupati diturunkeun ka anak didaekeun ngaji anakna bakal nyarita seorang rajaning wali dengan gelar Gausul Awam gelar Kutubur Rabbani di Jakarta aya tokoh Rabbani aya di Jakarta opat tingkat ini wah tokoh Rabbani eusina sempak jeung cangcut belon ta tokoh aduh ngizin we wara mewah tokohna itu tokoh Rabbani teu kira-kira budak nyeun tokoh Masya Allah barang asup ka jero urang gambarna gambal aya wal haikalus samadani gelar-gelar unggul wal kindilul lamiun nurani sultanul awliya wal arifin burhanul asfiya wal wasilin bazullahil ashab maulana wa sayyidina wa qudwatuna ilallah ta'ala al-hasibun nasibus syarif as-sayyidus syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani al-Hasaniyul Husaini ditinjau ti Bapak Hasan ti Ibu Husain qaddasallahu sirrahul aziz mantak cek Syafadil lebih bagus membaca radhiyallahu an dibandingkan qaddasallahu sirrah waktu keur ngaji di dieu lamun urang ningali dina kitab fatawi kurang bagus jadi nyana melihat satu sisi lain kernya ngaletikeun lain keur nyalahkeun kurang perbandingan tetep jang gelar wali radhiyallahu an lebih bagus qaddasallahu sirrahul aziz tunggal kitab nyana hampir nyalahkeun ka qaddasallahu sirrahul takset kurang simpati ku Allah dikitukeun bab kurang rob artina kurang ningali fatwa ulama ahli Allah ketika ulama baheula di zaman Ibnu Hajar ngarumuskeun tentang bagusan qaddasallahu atau radhiyallahu untuk julukan wali Allah dikeluarkeunlah hujah-hujah jeung dalil-dalil argumentasi nu pohara tetap nur rajih unggulan kene qaddasallahu sirrahul aziz wa nawwara dharihahu syarif dasan mantak tiba heula qaddasa jadi geus didiskusikeun baheula kula inget bae ketika nyana ka dieu nyana nyarita lebih bagus radhiyallahu an oh ceuk kula ieu kurang pati luak ieu eueuh masalah ngan kan geus dipatwakeun geus didiskusikeun lain sepangkat urang nu ngadiskusikeun sepangkat Ibnu Hajar Imam Romli jelema nu teu nyahoun kana hulu peda teu nyahoun ka jengkol urang mun ngomongna Hajar Habib Rozak mah teu percaya urang sebab naon atuh keur ngaji ge ngopi terus panjenengan ayo nu ngomongna ahli Allah salah radhiyallahu anhu gengan dibandingkeun sebab ahli Allah ieu mah ahli batin geus qaddasallahu sirrahul aziz cenah kan sahabat kunaon teu qaddasa sahabat leuwih qaddasa ngan nyana nu ditembongkeunana syariat gelar ulama radhiyallahu anhu gelar kitu ulama Amirul Mukminin Khalifah
Amiril Mukminin radhiyallahu sebab nu dijalankan secara zahir syariat. Ketika nu dijalankan nana batin qaddasallahu sirrahul aziz atau kuddisa sirruh. Lain cakulah Ibnu Hajar geus ngajelaskeun dina Fatawi. Tinggal dituturkeun bae. Da cenah ku alaman deuk radhiyallahu anhu kumaha sia bae. Bejaan ongkoh sia mah. Ibnu Imam Sayyidi Abi Shalih Musa Janki bapana Sayyid Abi Shalih Musa Janki Dusat. Panjang urang menyaritakeun Dusat. Ajeun. Ibnu Imam Sayyid Abdullah, Ibnu Imam Sayyid Yahya Zahid, Ibnu Imam Sayyid Muhammad, Ibnu Imam Sayyid Dawud, Ibnu Imam Sayyid Musa, Ibnu Imam Sayyid Abdullah, Ibnu Imam Sayyid Musa Jun, Ibnu Imam Sayyid Abdullah Al-Mahdi, Ibnu Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna, Ibnu Imam Al-Hammam Sayyid Al-Hasan Al-Sibti, Ibnu Sayyidina wa Maulana Amiril Mu'minin Abil Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Etalah Tuan Syekh Abdul Qadir ditinjau tina turunan min jihatil ab. Pohara. Jadi itu orang paingan jadi wali, orang binna heula deuleu. Mantak lamun aya jelema jadi kiai ke binna bin saha. Mantak lamun aya jelema jadi bupati binna bin saha. Mantak lamun aya jelema jadi copet binna bin saha. Sarua. Satu binna horenganan ieu mah bin cinglu. Tuh bajana sakitu mah tuh bin. Beuh, Kanjeng boga minantu Amiril Mukminin Sidina Ali. Sidina Ali teh boga anak Sidina Hasan. Sidina Hasan boga anak Sayyid Hasan Al-Musanna. Boga anak de Sayyid Abdullah Al-Mahdi. Boga anak de Sayyidina Musa Sayyid Musa Jun. Boga anak Sayyid Abdullah. Boga anak Sayyid Musa. Boga anak Sayyid Daud. Boga anak Sayyid Muhammad. Boga anak Sayyid Yahya Zahid. Boga anak Sayyid Abdullah. Boga anak Sayyid Abi Shalih Musa Janki. Boga anak Sayyidina Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan. Jailan eta jajahan Iran. Jadi orang Persia Iran. Mantap dibawa Jailani na kuarik mautna di Baghdad. Jadinya nama masantren datang ke tebalik deui. Urang masa minggu sakali balik. Geus ngancem bae ka kolot. Awas geus saminggu ieu teu dikiriman awas. Kolot diancem ku anak blod. Ieu teh balik deui langsung Baghdad, masyaallah. Mantap jelana dibawa. Baheula antara Iran jeung Baghdad eta ngahiji. Terus pisah jadi dua, Iran, Irak jeung Iran sarua. Itu sajajahan, kemudian dibagi dua. Nah, kebenaran Jelan masuk perbatasan antara Irak Iran. Didinyalah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir. Anunya nama mejehna keur ulin leutik keneh. Keur ulin leutik keneh. Ngadenge suara. Ya Mubarak. Kaget jana. Nyana keur leutik keneh sekitar umuran 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun. Aya suara tepuguh ti mana? Ya Mubarak. Mubarak. Kaget jana. Lumpat ka imah. Lumpat ka imah. Kaget. Aya suara ya Mubarak. Lumpat ku sabab ku saking sieun-sieunan naik ka para, nyana naik ka para. Barang di para blok para muka rarasaan nyana. Kadeleulah jelema keur wukuf di padang Arafah. Umur 6 tahun geus bisa dedeleuan kitu. Mata urang mah dedeleuan teh kuntilanak. Pocong urang mah. Ieu mah blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleun keur wukuf di padang Arafah.
kagetnya langsung turun bebeja ka emakna mak aya naon hari wes kan di ais ku emak aya naon cing aya naon tadi ngadenge suara ya mubarak kaget emakna kula terus kaget sieun lumpat terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di padang Arafah diusap ku mana geus ulah loba omong cek mana geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan urang ge nu jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat kamari anu bebeja ka dieu aduh yai cenah aya lain deui pirasat teh anak ieu kunaon duit kula laleungitan bae si pirasat lain deui cenah minta cai bae cenah kiai hari bare cai sugan meureun urang baheula kitu kanu kolot heueuh cekeun atuh sarua eta mah buah ragag moal jauh ti tangkal uyah moal tees kaluhur sok inget ka ieu we dongeng da aya jelema jadi kuncen kuburan kunjen dijarahkeun sugih nya ipang sugihna di lembur eta gara-gara nguncenan akhirna nyana boga anak hiji-hijina dede jeung nya aduh nyana nganasehatan ka anakna nak belajarnya ke ku abah dianterkeun ulah cara abah jadi kuncen ulahnya anak masing pinter ngajahan ngaji jadi ulah jadi kuncen cara abah geus bae abah mah geus nasib meureun mohon atuh bah akhirna langsung dianterkeun baheula mah tuh naik begal himar dianterkeun masantren geus bae bapana mah balik deui pesantren di pesantren itu segitu jauhnya bebekelan segala loba teu betah nyana pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah pindahlah cek nyana pindah ringkid deui pindah deui ka pesantren sejen ngan pas tengah-tengah antara pesantren nukunyana dipindahan jeung nu dipindahan begalna pae begal bae aduh jeung aya kendaraan hok jasa aduh ti jauh ka dieu ka ditu begal diurusan guna lah dikubur bae lah jeung dikubur ta begal sisi jalan kubur nya kieu bae merenung nya teh merenung aing leumpang begal eueuh sapoe dua poe tilu poe di dinya merenungkeun begal horeng aya nu ngintip orang anu ngintip nyana merenung gitu teh datang gadinya ditanya ceng kunaon cicing didinya aduh cenah ieu sanaon ieu kuburan sa kuburan nu soleh saknya teh lah kukurea keur dijarahan we bila tuh kula jarah milu nya didinya dipangjarakeun takunyana terus eta bebeja pang euy aya nu soleh saknya di ditu anyar jelemana ge teu ka mana-mana muridna meureun saknyana ieu urang zarah ti mimiti urang dinya terus pedagang pejabat zarah nyana nu ngazarah-zarahkeunan bo rame atuh sugih nyana ngazarah-zarahkeun jadi pangsugihna di lembur eta kuari kasrod nusok zarah ka kuburan nusok dizarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dinya zarahna cak bapana sial amat ieu kuburan anyar persaingan ketat ya kos di DPR we gitu akhirnya bapana lantaran asetna rada kurang ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang cobalah cek cenah aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu katariknya ge zarah ka ditu oh jauh tuh barang zarah kaget kuncena anakna ih beja anak aing nya teh aju pelukan ngobrol ceng siapan gua abah di pesantren keun mbah ayo kunaon atuh jadi kuncen ieu geus pang tahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai geus kieu meureun nasibna mbah cek nya teh
lain kitu lanan kumaha lalakona kula teu betah bah di dinya jeung kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10 heuh jeung kula terus pindah begal tengah jalan bae aju dikubur ku kula ieu jadi ieu kuburan begal nu ti abah teh bah jadi ramenya begal ge nya bal aju sia bebejan kumaha jelema saleh masyaallah itu nusok di jarahan ku abah teh nu dikunci mana begal eta sial horeganan sarua kuburan begal ge be tah nu mantak ge buah ragag moal jauh ti tangkalna wajen ku kumaha ge kitu bae di ditu emak begal di dia anak begal sarua tah jadi kulantaran menang naon gitu ngaranna di Paraban menang hasil kuncen atau jadi kuncen deh jadi tuna hasilna menang hasil ti DPR atau anak nage minimal jadi pemalingan lah jadi tuna hasil menang polisi anakna minimal nyana teh meresan rakyat bae atau kumaha ti dituna polisi deui abri deui emang karena itu atau sanajan teu akur tipe karena mantak orang dek masantrenkeun anak sing ada biaya lamun hasilnya loan anakna di pondokna jadi calo bae. Ulah eta sing ada eta. Nah ieu sing ada tah. Ieu urang teh barang dahar cek ki soleh teh mah jaki soleh. Atuh cenah kula mah atuh menang berkat ya alhamdulillah anakna kuari ngariung bae. Atuh berantaran nyanana menang berkat bae diparabkeun ka anak atuh anakna kuari beuki ngariung. Urusan bisa ngaji jeung teh lain urusan teh mah. Nu penting mah nyana teh hasil ngariung dibikeun ka anak-anakna ge beuki ngariung mah asal anu ngondang ngariung mah marah. Tah ti ngariung deui gitu. Mantak sing hade urang boga anak aya nu mere ieu ti pamarentah ti bupati teh lah ti dandim teh ti camat teh omat ulah dibikeun jeung ulah didaharkeun ka anak. Cukup urang bae legleg. Ji tadoe kunaon teh. Urang ge ulah cilaka bensin dah nu mantap ku ari kiai jauh jeung Allah bensinna ti bupati sedengkeun bensin ti bupati mah eueuh jurusan ibadah sebab tina pajak ulah kaget lamun kiai eueuh lazat tina ibadah ulah kaget lamun kiai jadi sangheu ku ari ibadah ulah kaget lamun kiai hudang ti peuting haju puyeng nyana bensinna 2 tak bensinna ulah sok disalahkeun kumaha aju suuzon ka kiai deh kiai eta mah ngomongna sanggeunahna bae cek nya mah kumaha meureunanan suuzon bensinna merepet bau kana irungna ge dilumpatkeun gas pok bodet teh daek leumpang eta 2 tak eta kos kitu nah ieu kiai anu barang daharna ti pamarentah ieu bensin 2 tak hiji moal aya lazat ibadah cain cakula cek ahli-ahli Allah kumaha bensina nah iyalah lamun urang kira-kira kurang bagus ulah didahar ku urang ulah sok dibikeun ka anak urang ngadahar hasil ti pamarentah kemudian jadi daging jadi getih jadilah cai mani kemudian dijimakeun ka pamajikan terus bundal jadi anak eta bensin udang pamarentah teh jadi anak kuari anakna hayang namaina hape teureun nonton TV bae geus diulah-ulah ge ku kolotna iya tuh tatadina cai manina hasil duit ti bupati diturunkeun ka anak didaekeun ngaji anakna macaan koran bae deres koranna bangsa Kompas mah Merdeka ieu mah pos kota bae masyaallah di Bitung ada gorong-gorong pos kota makan kos gitu ada bungkusan hitam ternyata bayi kecil tolol eta Bitung eta kos gitu Masya Allah jelema kasep bungutna di matana di hideungan inilah sosok orang Cikupa yang telah menggagahi nenek-nenek goblok eta kos gitu eta pos kota eta kos gitu moal pinter sia bacaan pos kota bae mah moal dijamin moal pinter kajian kumaha ge mun urang maca koran Merdeka Kompas tak kelas-kelas internasional ulah bila perlu bahasa Inggris bacaan kurang teu ngarti los baca geus urang woi rame amat ieu baca horengan nanti balik
nyana bebeja ke anakna mobil dibalik mana tuh gitu bana di luhur atuh lain mobilna dibalik bak korana korana emang sia laki-laki horengan lebih brojak tuh gitu bodoh mah dibawa ke mana guys ya iya bapak anak konsen anakna jadi konsen meujeuna nyaritakeun jelema nu morosot tina pangkat kawalianana jadi jelema biasa teu saeutik jelema nu diturunkeun tina pangkat kawalianana kos jadi presiden dilengserkeun jadi gubernur dilengserkeun jadi lurah dilengserkeun jadi kapolda dilengserkeun sarua wali kalengseran wali hiji bisa babil harpi ku pagawean-pagaweanana nu tadina geus bisa lillah ku wali lil amplop tadina geus bisa lillah ku wali lil parawanten nu tadina lillah ku wali lil mio nu tadina lillah ku wali lil umroh dan lain-lain morosot ku pagawean geus tamati heula nomor kadua morosot bil idhofah kunyalande babarengan jeung babaturan anu teu boga makom nyana kuari beda haluan tatadina masantren di pondok pasantren salap ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji sorop ngelal ngasal ngadepong di pondok pasantren datang ka keleh beuteng tuur hararideng pokona jadi bae nyantrina patul muin kuari di deuleu kitabna aya jangjangan alfiah geus teu kadeuleu huruf aslina takriran-takriranana geus anu nangtung nu dengdek geus pokona mah komo mantek mah teu kadeuleunan naon hideung ku mangsi aduh geus parah hebat balik ka imah atuh emang dididik di pondok pesantren makan lain sakadar ilmiah nu mantak ulah dimodernkeun teh lain sakadar ngejar ilmiah tapi ieu teh niru akhlakul karimah leluhur nu dibaheulana guru teh nurutan guru kabelah dituna nurutan wali-wali kabelah dituna nurutan tabiin nurutan sholihin nurutan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekedar ngejar ilmiah gampang naon hese ngejar ilmiah tetapi pengamalan ilmiah nu mantak di pondok pesantren mah kudu dijaga ulah dibarengkeun jeung sakola ulah dibarengkeun jeung gawe masalahna neuk ngamurnikeun memfokuskeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala gitulah pondok pesantren mimiti nu dikejar teh amil jurumiyah sorop ngelal ngasal alfiah johar maknun mantek fatul muin fatul wahab dan lain sebagainya kemudian kuari geus bisa henteu gegeraan balik santri maka imah tetapi mulai ngamalkeun di pondokna keneh ge tasbih rutat tadina leutik jadi gede tadina boga hiji jadi loba bari jualan mulai di pondokna keneh siep lain sekedar ilmiah makin lila di pondok pesantren makin teu ngarasa bisa ngaji ku tawadu embungeun debat-debatnya nama balik ka imah teh kadeuleu ku balerea di santri-santri di ustad-ustad belah rieuna di kiai-kiai menang saha eta
janyana nama henteu dibere gelar ku guruna sugannyana dinobatkeun sebagai ustad henteu sugannyana teh dinobatkeun sebagai kiai ku guruna henteu malah disia-sia ku guruna henteu aya di kitu naon dikaluarkeun kemudian dibere predikat ieu adalah buya eueuh santri mah balik ka ieu mah kita berangkat sorangan modal geus aya di pondok pesantren kebal bagus budak teh masyaallah yen pondokna ge tiang awi tiang kayu geus tayang nu bagus-bagus besi garusak keikhlasan wariti mimiti boga santri 2 3 4 5 10 20 bagus sayeuh bae keluar ke masjid keluar di masjid ka imah ka masjid ka majlis kitu bae pagawean santri mah aya nu paeh bae nyala teh muludan ngariung eta bae pagawean santri terpisah jeung karamean-karamean nu saja naik anu tatarina mamang jadi ustad naik deui teu puguh karusaha nu naikeun meureun jadi kiai iraha nyana di naon gitu ngaranna dinobatkeunana nu nyaho Allah nu nganobatkeun sebagai kiai teu puguh karuh lisan manusia kanyana ngamama-mama saha nu nitahan eueuh henteu dimusyawarahkeun jara di universitas kudu gitu kumpul indung bapana kabeh naon garang-garangna di wisuda dibere Quran di luhurna disumpah dibere topi miring buntutan ieu hasil wisuda santri wisuda dek naon hartina di wisuda ieu kadituna bakal acak-acakan mah tanpa aya wisuda lulusan santri mah geus cicing di mah kudu rapih masyaallah urung di lembur eta ku ayana eta ustad anu tadina sulit urusan nanyakeun wudu aya nyana jadi rarapih masyarakat wuduna nu tadina teu bisa yang salat syarat jeung rukunna barang aya nyana masyarakat rapih pengajian-pengajianana dibuka ku nyana kalawan ikhlas hurung lembur eta teh 10 tahun ditata kunyana menata diri jol pilkada dimulai datang kandidat bupati silaturahim haletik rahim mulai camat jeung lurah datang payai enjing bade aya pa bupati ka dieu bade silaturahim mangga datang boh ajudan mawa jeruk apel mawa cucu kadu luar biasa ngobrol kieu Pak Kiai maksudna si sajabat silaturahim kan nagara teh geracak-acakan Kiai ngabutuhkeun pamimpin kula terpanggil lantaran itu teu beres ieu teu beres insyaallah kula ge endek siap teu beres teh aya nu dibutuhkeun Kiai mah doa Kiai doa itu mah kitu hungkul Pak Kiai ieu masa kadal awalan bae ke insyaallah kula ka dieu deui nya mau sasalaman guriwa 10 juta Kiai ngahegak biasana nyalateun mah 50.000 ieu mah 10 juta waduh ieu mah bisa beukeum meuli mio cak Kiai robah Kiai mulai menang seminggu 2 minggu sebulan kapanggih jeung camat bupati iraga dede
lingsem tak Kyai nanyakeun kedatangan Bupati deui. Mulai Bupati hatur salam, calon Bupati hatur salam, berikut jeung ketua partena Golkar. Langsung kadinya deui silaturahim, ajudanna datang deui. Waduh, irungna beukah. Kaciri kuari meuli nyana motor beat. Langsung datang calon kadinya calon Bupati. Alhamdulillah Pak Kiai parantos kenging nomor hiji pasanganana alhamdulillah sesuai jeung hasil istikharah Kiai Fudoli. Gawe Kiai Fudoli ka istikharahan kos kitu. Nah naonan jeung hayu ya Allah. Aduh, lainnya nabaya sababaraha kiai ialah hasil istikharah. Istikharah. Alhamdulillah, nah ieu mah pada waktuna tanggal sekian, nah kiai kengan sateuacana ieu mah kiai lantaran bakal aya kampanye. Nah ieu kampanyena 3 kali di dinya kiai mah diperlukeun teh naon doana bae, kana ka panggung sakadar ngadoa bae kiai. Teu aya nanaon kiai mah ngan sakadar doa insyaallah ke dijemput. Mangga. Waduh, masyaallah. Ke sateajan itu pertaran kampanye kiai supados ka bumi heula ngawas Yasin. Supados dipimpin ku kiai, supados hasil Makkah. Qala Makkah. Kutubu jaddin qala. Ya Allah, dijemput kiai. Oh, dibarengan ku Habib Rozak kok. Oh, kiai di Bupati calon Bupati hadiahna ge ngageleger ila hadaratillah bil geleger. Sasarangan urang ngawas Yasin, 3 balikan Fod. 3 kan? 3 balik bae ulah seueur-seueur supaya hasil maqsubo. Mulai hate pindah nu tadina berat ka santri, kuari berat ka kandidat. Allah memperhatikan, ya Allah Karim terakarasa ku urang. Indah urang. Morosot tah. Ngaranna morosot eta kos kitu. Mulai milu di luhur panggung hidup cek lu dihandap paeh pajar darurut bae jelema padahal mah disagigireun manu paham aduh nganya-anya ngadeudeudeuh baheula di pondok pesantren mah teh dipaelu ku sasaha ge boro-boro kandidat tatangga ge nyengserikeun kuari geus berhasil aya dina rel Allah geus bisa ikhlas geus naik kuari dikiaikeun meunang ngawi sudah Allah langsung secara gaib batur kabehan nyaikeun dijual ka kandidat teu karasa eta kos kitu rugi ka bina-bina geser ka cinta tadina resep ka ilmu syariat kuari resep kanu nyekelan politik kanu ngamainkeun politik bari teu bener dina politikna dibabawa ku bupati sakadar jang ngadoa jang pencitraan unggal lembur urang unggal daerah milu si kiai eta harapanana sakadar motor sakadar mobil ngageser si kiai tina pagawean aslina wa iyyaka an tardha bi sobati saqitin kade ente ulah suka babarengan jeung jelema anu teu boga pangkat menurut Allah ente bakal nafatan hatu qadran min ulaka wa tahkira bakal morosot pangkat ente bakal jadi hina menurut Allah gara-gara babaturan terlena kuari terus-terusan jeung bupati terus segala rupana bahkan menta posisi hayang jadi
geus parah jasa tamah. Parah jasa geus da maka di jama. Hayang teu dimuimah lah, ieu mah hayang sakadar kikirimanana bae, jangan lupa jangan ge ngadalil ka Bupati Singade kacang ulah poho cangkang. Aduh senyum-senyum Bupati. Cak Bupati orang sakitu doang Kiai malah teu jauh ti berkat. Ngomong hate leutik nage Bupati ge kos kitu. Orang Kiai sakitu doang. Nah, nyingserikeun Kiai eta bupati-bupati komo gubernur komo menteri ngageser nyana karesep jeung pagawe babaturanana anu menyolong hate kamari mah kongeunaheun mun maca riyad ku ari mah kota betah kamari mah kongeunaheun mun maca sapinah ku ari mah kota betah kamari ieu mah nikmat amat mun maca tagrib ku ari mah teu betah kamari ieu mah teu daekeun nyana maca koran ku ari mah ngalanggan koran ge. Masya Allah kamari mah teu boga HP ku ali mah BlackBerry tambah ku produksi Cina teh naon ngaranna nu ku ari nu anyar teh aduh nu hebat teh nu hampir sarua jeung BlackBerry anu si hayang teu gabeuli teh ya Allah ya Rabbi kamari mah di pesa kiai teh aya tasbih kaukaan jeung siwak geus sieup kadeleuna masyaallah ku ari mah HP dinu kanca HP dinu katuh ya Allah ya Rabbi malah embung kanyahoan ku batur naon nu keur didengekeunana ieu nu make kaceuli teh naon ngaranna Asep aduh sorangan we teh kiai dijurui waseri seri jaba heula manu seri sorangan teh nu edan koreng kiai ku ari edan ye ngageser kiai masyaallah gara-gara naon gara-gara babaturanana tadina jeung jelema ahli Allah ku ari mah jeung ahli dunia tadi man jeung ahli-ahli Allah ku ari mah jeung ahli-ahli dunia geus kos garari itu ngageser lain kandidat nu kabawa ku kiai kiai kabawa ku kandidat jeung memang kandidat mandek nari kiai jang pencitraan demi dirina kiai na bae boloon mantak lamun aya kiai nu kabawa sakaba-kaba kos kitu tunjuk rame-rame boloon tunjuk coba ku ari saurang bae aya kan di dieu ge eta nya na jelema Haji Pendi boloon atau mengenal bolon tu leletiknya nama. Aduh, tega rasa kan? Ku kiai teh tega rasa, kos gitulah kahirupan. Mantap, sing hade babaturan, sing hade aican kuat. Lamun urang geus diangkat jadi wali, tapi dibere kuat ku Gusti Allah. Ai tadi mah kakarake jadi solihin doang. Cai teh di steril. Cai teh di steril. Jadilah cai aqua di steril. Cai jadilah kuari cai 2 tang di steril. Cai teh jadilah cai pam hasil steril asli nama teu bagus. Eta teh kos kitu bisa teu bagus deui. Ditenden lila bisa teu bagus. Beda jeung Zam-Zam. Zam-Zam mah aslina memang Zam-Zam teu kudu disteril ku urang nang Allah nyeteril. Beda jeung cai laut, lumpat ka mana bae tetep bae cai laut. Kadatangan ku cai ti berbagai muara cai laut moal bisa ngahiji jeung cai muara pilihan Allah. Kitu kene wali Allah nu dipilih ku Gusti Allah. Cicingnya di tengah-tengah kota. Cicingnya na jeung pamarentah, cicingnya na jeung pedagang, lantarannya nama diciptakeun ku Gusti Allah. Cai laut moal robahnya nama tetep bae asin bae. Kos kitulah perbedaanana. Aya jelema diangkat jadi wali Allah, kahayang Allah. Aya jelema usaha heula ieu mah keur carita. Usaha heula melalui riyadhah, melalui mujahadah, melalui pertapaan dan lain sebagainya. Lantaran bisanya nyeterelkeun hate, bisalah jadi sholihin kabelati nu jadi wali. Ieu mah nu loba bahaya. Tapi lamun kehendak Allah mah murad ngaranna. Wah, geus hese tah mah geus kajun kuku mah ge hese dijaglagna. Wali lamun berpagat murad hese.
lantaran teu manggis kehendak Allah model cai laut geus kajen ka mamana ge nya manggis cai laut bae dihijikeun jeung cai mamana ge tetep bae cai laut bae moal bisa beda jeung cai menang steril ku urang kebal-kebal hideung aya bae kebal-kebal dicampur jeung jadi beda cai laut betul bisa cai laut bae zam-zam bae ilah murad lamun manusia diangkat ku Gusti Allah sebagai wali murad moal kaharti ku balerea lantaran ke kadeleuna daharna biasa bae heesna biasa bae kadang-kadang tara tahajud kadeleuna tapi kan ai geus di murad mah hese bae sebab lumayan lain zahir batin eta mah geus hese di luar pikiran nu biasa hese tuturkeunana eta mah nu kos kitu mah maning manut bae ka nu kos kitu mah sebab nu kos kitu mah babarengan jeung saha bae nyana asin bae cai laut bae tah beda jeung nu tadi nu nang hese beleke hese deuk naik teh urang mah deuk naik ka tangkal kalapat teh pan ngoser-ngoser pan ai monyet bater datang ngaluhur kos kitu eta nah ieu ge sarua mantak cek Kangjeng Nabi Isa kama kana Isa alaihi salam yaqulu la tujalisul mauta sing hade maneh ulah sok lulungguhan babarengan jeung jelema-jelema paraeh atuh patamutu qulubukum ente bakal milu paeh hate ente bareng jeung nu paeh hate ente bakal paeh gila cak nu nanya wa manil mauta ya ruhallah sasi nu pararaeh hate nu pararaeh teh saha gola cek Kangjeng Nabi Isa ar-ragibuna fid dunya al-muhibbuna laha nu cinta dunia nu resep kana dunia etalah jelema nu pararaeh hatena jelema nu hubbud dunya hatena paeh urang nu endeu ka Allah dilarang keras babarengan jeung nu paeh yakni hubbud dunya kabawa ente kajen kumaha kakara ge urang di ustad-ustad geus didatangan ku kandidat paeh sia ayeuna datang mah ka imah urang atuh masalah janamu ieu hormati ku urang milu ulah urang kakara ge engkeut-engkeut teh ku Allah kamari mah di mamang-mamang ku ari kakara aya hiji dua nu nyebut ustad kemana tad lumayan tah nanti Allah tah ustad ieu bisa gugur deui ustad dia awas ya asal babarenganna salah bae ieu ustad leungit ya haju bae bener bae barang milu jeung Golkar di tukang di luar ngarobrol mantan ustad manya ustad mantan mantan ustad ya Allah ya Rabbi sia kunaon nyebut mantan kiai kasih eta baheula mah nyana teh ngaji ku ari mah henteu baheula mah santrian ku ari mah henteu baheula mah sok daek ngariung ku ari mah henteu mantan berarti istirahatkeun barang cacampuran jeung itu nah ieu la tujalisul mauta fatamutu paeh qulubukum hate maneh gila wa manil mauta zahnu pararaeh hate ya ruhallah he Kanjeng Nabi Isa gola jeung Kanjeng Nabi Isa ar-ragibuna fid dunya al-muhibbuna laha jinna nu cinta dunia paeh hatena sedengkeun urang mah nikmat jasa babarengan jeung jelema nu cinta dunia babarengan jeung camat tiis kada teh sebab dahar pan urang ditraktir bae babarengan urang jeung bupati komobu aya terasa terangkat derajat urang cak nafsu urang babarengan jeung nu sugih babarengan jeung ahli dunia teh aya urang teh egosetik mah eta teh dihapus ngaran urang nu tadina mah geus berderet di kolom solihin kuari ngageser tolihin jelema poleh kuari ngageser ya Allah ya Rabb ngumentak hese jasa kuari neangan picicingin wali teh ya rijalal ghaib qabla itu nuqoba nujabang oropa asaib qabla itu na rijalal ghaib nuqoba rijalal ghaib nuqoba wa asaib qabla itu na wali abdal iya hese jasa ieu eta mapan nyaon garang-garana gaganti maot cokot ganti maot cokot tiap negara kudu aya wali abdalan bae teu menang kosong ketika kosong eta teh nyana dicokot di negara nu mana bae mungkin bae ketika Banten kosong dicokot ti Yaman mungkin bae ti Irak mungkin bae ti Pakistan ngan nyana rupana bisa mencala putra mencala putri
bisa rupa aslina nyana kos urang Arab mun teu mah dicokot diri itu bisa nyana ngarupa kos urang Banten kos Baduy bisa kolot bisa ngora mantap ulah kaget engke biasa ngadatangan nyana ditugaskeun nyana mayer tahiluna lempang terus ngadatangan pejuang-pejuang agama nyana datang ke ka ustad nu kakarak muka pondok Assalamualaikum saking ngobrol we ditanya, ya ki di mana? Wah, ki mah itu di gunung. Gunung mana? Gunung langit. Pokoknya di langit gunung. Ngobrol lalagaan ke omonganana mengarahkan agama. Tamit nyeleng urang hese neanganana tapi bahasana aya be di jero hate. Ngomong datang deui nyana ka kiai Waalaikumsalam kahayang nyana bae rupana dan lain sebagainya tingkahna ke datang ke pejabat sarua nyana terus bae ka pejabat ke datang bae dengan rupa nu beda-beda yartahiluna limakanin ila makanin min makanin ila makanin akhar terus bae nyana mah berubah-ubah kumaha nyana bae eta mah utusan Allah kos gitulah nah eta jelema anu geus teu hayangeun dunia di jero hatena dunia eueuh sabakatul hiber-hiber acan di jero hatena nyana mah bisa hiberan deuk ka mana bae hiber ngan nyana di titah ngurusan provinsi eta masyaallah lamun urang jaritakeun dunia kewalian kok bisa kos kitu saha nu ngangkat-ngangkatna aya biasa di wisuda. Wow, sumpah pemuda. Jadi di dunia kewalian teh kos garar itu. Anu tatadina kudu berkumpul di Libanon, tatadina kumpul teh kudu di Irak, tatadina di Mesir. Lantaran pangkat wali-wali teh nukoba di mana, nujaba di mana, uropan di mana, aswaib di mana, rijalul gaib di mana, abdal di mana. Nah eta teh akan ngabogaan tempat khusus tetapi satu ketika mah di luar tempat khusus lantaran urgen ieu mah lain kudu di Lubnan kumpulan teh di Indonesia bisa terjadi gitulah dunia kewalian nah etalah jelema-jelema pilihan-pilihan Allah anu di jero hatina geus eueuh secuil dunia jelemana nu mana layaripul wali illal wali eueuh nu nyaho ka wali kecuali wali kadang-kadang mah atuh eta wali teh biasa bae babarengan jeung urang ngobrol lalagaan dina zahirna mah seperti kitu horeng batinna mah nyana mah eukeur di anu batinna mah keur jeung Allah urang kieu bae sih mah ngabedakeun kos kitu supaya kaharti urang kuari keur cinta jasa ka awewe urang keur mabok kepayang masyaallah barang tes pertemuan kalilipan mata anak pemajikan teka dele nuka dele itu bae juri gitu waduh pohara jasa leng-lengan pohara geus eueuh sadetik poho ka manehanana nah kuari urang babarengan jeung babaturan zahirna hate makan ka ditu berang babaturan babarengan jeung sahate maka ditu dahar di meja bareng tapi hate makan ka ditu komo urang deuk asup ka WC mah si itu jasa barang orang ki atau dicekel si itu nu kecekel mulai ya mengarah ya kadi itu bae nah eta keur carita cinta dunia sama urusanana kuari eta dieuweukeun ngan Allah doang nu aya di jero hate urang zahirna mah biasa kieu hatena mah keur jeung Allah zahirna mah urang dahar hate mah keur jeung Allah dan lain-lain sebagainya jeung Allah bae bisa terjadi. Nah kos gitulah carita karesep eta teh kudu diulinkeun dipaenkeun ku urang tafakur berbagai tafakur sakumaha nu biasa urang arahkeun deuk dikaallahkeun bae Gusti awak abdi teja di urusan ku abdi ge horeng hakikat mah nu Allah hampura Gusti abdi ngurusan awak siga nu abdi horeng nu Allah ku abdi dipandian siga nu abdi we ieu teh awak horenganan ieu teh nu Gusti ku abdi deuk diurus sesuai jeung aturan Gusti mantap Gusti teh boga aturan ketika orang junub pandian cak Gusti Allah tah nurut ka Gusti Allah lantaran lain nu urang dipandian ku urang mulai kuari
ibadah usolli niat urang beto horenganan kudu diniatan zohir keneh masih fikih keneh terus be urang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar terus ruku sujud Allahu akbar tahiyat kuari kurang dijerokeun ya Allah ya Rabbi horenganan ieu nang nitah Gusti meureun moal pati-pati abdi dititah haju abdi daek lamun teu didaekeun ku Gusti kuari Allahu akbar nunga Allah akbarkeun horeng Gusti anu ngarukukeun horeng Gusti nu nyujudkeun horeng Gusti nu ngajuluskeun Gusti nu ngaitidalkeun dan lain sebagainya Gusti geus luhur tah kuari urang boga kanyaho kapan ieu salat urang salat zuhur nyahona urang kana ieu salat zuhur teh ilmu orang ilmu urang nyaho bahwa eta salat zuhur teh pamere Allah ketika ku Allah dicabut mah urang teu nyaho bahwa eta salat teh zuhur orenganan ieu teh di jero ilmu Allah mah bagaikan lautan eueuh nanaonan kuari geus teu kudu make usoli acan da geus aya di jero ilmu Allah kakaler ka kidul ge moal kaluar tina ilmu Allah urang deuk salat nyaho bahwa ieu salat wajib nyaho urang teh ilmu kana eta salat wajib eta teh pamere Allah ketika ku Allah dicabut mah ilmu urang teh eueuh urang nyaho kuari ieu teh ilmu ti Allah ya Allah leutik jasa ieu urang pamere ti Allah geus urang teh asa pamere Allah lain urang Allahu akbar ketika urang maca bismillahirrahmanirrahim aya di jero ilmu Allah nyahona urang kana bismillah teh ieu teh meunang ti Gusti Allah ketika Gusti Allah nyabut mah kana kanyaho urang terhadap bismillah nu kudu dimimitian ku bismillah meureunanan urang teh bodoh na ieu teh bismillah ka pamere Allah ilmu Allah pohara amat ngan saeutik saeutik jasa dibikeun ka urang-urang bisa maca bismillahirrahmanirrahim berikutna alhamdulillahirabbil alamin sebagainya teu kaluar tina ilmu Allah urang horenganan keur aya ngojay keur ngojay di ilmu Allah geus bae di dinya mah nikmat bakal Allahu akbar ka dia ilmu ka ditu ilmu Allah ka dia ilmu Allah horenganan urang dikanyahokeun bae eueuh jang nyumput Gusti horenganan dek nyumput di mana atuh urang bisa nyumput di babaturan ti Allah mah mal bisa nyumput ti nu kolot tapi ti Allah mah mal bisa nyumput urang ti atasan ti Allah mah teu bisa nyumput ti guru ti Allah mah teu bisa nyumput Gusti abi teh bisa nyumput segala rupa teh jaya dina ilmu Gusti ngeunaheun teh hirup lamun geus itu nikmat jasa diangkat ku Gusti Allah mulai jadi rijalul ghaib naik urang terus diangkat makin hebat makin bagus batin urang dijadikeunlah urang terus nujabanu qoba uropa asaibos jadi wali abdal misalna misal ieu wali abdal mah menuka dieu nu ka ditu geus moal bisa hirup cicing tentrem kumaha tugas ti Gusti Allah komo geus naik ka ditu jadi autad naik deui ka belah itu jadi mukhtar naik deui ka ditu jadi imam naik deui jadi kutub sepanjang masa kutub aya bae sepanjang masa sadunia kutub seluruh kakutuban mangan hiji ngan ke kakutuban teh kepala-kepala di autad aya kutubna ke di kitu naon ngaran jalul gaib aya kutubna nuqoban nujabah kepala aslina kutub engke hiji iyalah jelema-jelema nu bisa ngabersihan diri bersih eueuh saeutik-eutik acan hubud dunya eueuh saeutik-eutik acan makhluk di jerona kakaraknyana diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala eta geus jadi wali begitu jana kukumpulan deui jeung gubernur lalaunan saeutik bisa merosot geus jadi bisa merosot atuh komo nu kakarak tahap-tahap mah deuh atuh geus mantek sing hade la tujalisul mauta cak Kangjeng Nabi Isa geus lawan asok babarengan jeung jelema nu pararaeh sanu pararaeh teh nu hubud dunya patamutu qulubukum bisa modar hate mah ini mengasingkeun diri bae urang nu mah kiai guru-guru urang cukup baelah magahan santri ka majelis ka masjid teu daekeun cacampuran kunaon teu daekeun cacampuran nyaho bahwa cacampuran teh gede mangpaatna lantaran besi teu bisa lain bagian
ketika nyana dibere bagian mah ku Gusti Allah teger ulah sok nurutan nu bisa apa teger nyana cacampuran jeung pemerintah jeung saged teger lantaran dimurad ku Gusti Allah dasar aslina zam-zam bae dasar aslina cai laut bae urang anu lain kos kitu sing hade ulah tuturuti urang mah aduh sakieu kaayana bae geus bae sakieu mantak loba milihna kos kitu bae guru-guru urang teh geus bae di majelis kajian teh disengserikeun ge tapi ternyata aman di samping aman manfaatna gede anu kos kitu jelema nu dakwah ngaler ngidul ngetan ngulon tapakna tapi nu cicing bae kunaon atuh jelema narurut dituduhkeunana daek hartina dakwahnya na ku cicing bae ge jelema nurut ke agama kok anu ngider bae mah lantaran nu ngider mah tujuanna ge lain dakwah hayang gabeuli eta teh rodana opat teh gede deui kamari mah anda bayang rada luhur supaya pakai kawarangkas dan bener kan pud karangkas dan mundur aduh masya Allah karim orang jara rauh jasa ya reka beberes batin jauh jasa nah ngenahin gua rima Allahu Akbar lain Allah nu maha agung gua rima dibalik Allahu Akbar aya nu ngagerakeun eta teh karasa leuwih luhur deui nyaho ka Allahu Akbar menang ti Allah kajaho urang teh pamere Allah mun ku Allah dicabut urang eueuh nanaonan terasa jeung Allah Allahu Akbar leuwih luhur jasa tah mah tuh dimimiti urang menata salat sok nu rapi Allahu Akbar Allah nu maha agung sok sidakepna sing rapi diatur ku Fathul Muin sok gerage ruku Allahu Akbar Allah maha agung tama salat TK tama kos kitu paud bisa tapi kan urang kos kitu ge teu bisa salat eta bae ge teu bisa nu ngahartikeun secara harfiah can bisa urang teh datang ka dinya ge hese komo tama datang ka perasaan Allahu Akbar seakan urang aya nu ngager mentak hampang salat eta hampang ngeunaheun sababaraha puluh rakaat ge sebab lain urang nu salat terasa aya nu ngagerakeun eta teh karasa lain hayal Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar leuwih luhur deui ieu urang kan make kanyaho hiji-hijina kanyaho kan ditafsil nyaho ieu kudu takbir pan urang mantak takbir ge nyaho eta teh mimitina salat teh kudu takbir Allah ilmu berarti nyaho teh ilmu oh nyahona ka dieu teh nang pamare Allah berarti Allah mah geus leuwih uning ngajasa urang takbirna ge ieu nang merenya Allah tinggal cak Allah bener sia kos kitu tinggal kitu doang ketika takbir urang salah lain kos kitu nang minata aing mah tuh kan nah antara iya dan tidak jeung Allah teh nu mantak bener Allah ngabener-benerkeun lantaran dititaku Allah ketika urang teh akur lain mantak salat urang mah asana lain kitu beres urang mah dilain-lain ku Allah mantan cek Kangjeng Nabi kam min shaimin loba jelema nu puasa lapar dahaga hakikat nama teu puasa kam min musallin loba jelema nu salat ungkug-ungkugan luar biasa pohara jasa malah ngagero-gerokeun jelema woi salat wajib pendi mah komo hei salat sia teu salat neraka sapugunya anu ka neraka min musallin loba nu salat ungkug-ungkugan capek hakikatna mah teu salat urang mun jahita zahir mah kos kitu bae taikeun supaya ngeunaheun kumaha carana ulah babarengan jeung jelema nu cinta dunia sakitu bae barenganlah jelema anu cinta akhirat barenganlah jelema anu ahli Allah urang lalaunan babarengan jeung ahli Allah kebel-kebel tepa kebal-kebal mah nyana ge teu kuateun ngobrolna teh ka Allah bae bakal kakarek sakali mah biasa bae dua kali mah biasa bae tilu kali lantaran sering engke ge kaluar naon wae di jero hatena Pokos urang ayeuna babarengan bae jeung bupati kaluar tah urusan korupsina. Moal kebal deui ge urang ngadengekeun kieu lah manajemen dan lain sebagainya birokrasi kieu dah urang babarengan jeung ahli ekonomi. Atung ge kanyahoan dagang ieu kieu rahasiana ieu rugi ieu untung ieu teplokeun untung ieu ka ieu oh berarti sama-sama untung nu penting mah untung bae sebab aslina mah hakikatna mah dina urusan ekonomi untung rugi
dan lain sebagainya kebal-kebal orangnya rumus-rumus dagang gitu kene orang dega Allah deketan ahli Allah kebal-kebal naon wae di hatena keluar gitu gitu kemana hibarna ya nah iyalah la tujalisul mauta fatamutu qulubukum gila wa manil mauta jadi jelema nu cinta dunia hakikat mah pae eta jadi urang lamun jelema nu cinta dunia eta teh pararae geus urang lamun bareng jeung jelema nu cinta dunia bareng jeung nu pae geus bengke mah lamun aya jelema cinta dunia kubur urang iya ge sarua agama gola alaihi salatu wasalam wa fi hadisin nabiyina sallallahu alaihi wasallam almar'u wallahu a'lam bissawab